Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sadayana puji lillahi eta tetep kagungan Allah. Alladzi anu wapakoma parinan iladi man kajalma yasha'u anu karep iladi min ibadihi ti abdi-abdina Allah. Li adai abdali taati pikeun ngalakonan kana pang utama-utama pirang-pirang kataatan waktu sabi akmalis saadati jeung pikeun ngasab kana sampurna waktu sabi akmalis saadati jeung pikeun ngasab kana pang sampurna kabagjaan di dunia jeung di akhirat. Wa asyhadu jeung nyaksian abdi an kana sanyana kalakuan jeung tingkah la ilaha ta'ala pangeran anu hak diibadahan illallahu angin Gusti Allah al mutasifu anu kasipatan bijamiil kamalati ku kalawan sadaya pirang-pirang sifat kasampurnaan. Wa asyhadu jeung nyaksian abdi anna sayyidana karena sanjana Gusti orang sadayana Muhammadan tegasna kanjeng Nabi Muhammad abduhu eta anu jadi abdina Allah wa rasuluhu sareng utusan Allah abdalul makhluqati anu jantan pang utama-utamana pirang-pirang makhluk. Shalla muga maparinan rahmat sa Allah Gusti Allah wasallam jeung maparinan kasalamatan Allah alaihi ka kanjeng Nabi Muhammad wa ala alihi jeung ka kulawargana kanjeng Nabi Muhammad wa ashabihi jeung ka pirang-pirang sahabatna kanjeng Nabi Muhammad al anjumi anu disarupakeun kana bentang aniroti dina padanya anganana salatan kalawan kasalamatan salatan kalawan sholawat wassalaman jeung kasalamatan daimani anu langgeng duanana madamat salagi langgeng naon al ardu bumi wasamawatu jeung birang-birang langit amma ba'du anapun dina sabadana maca bismillah alhamdulillah shalawat sinarang salam payaqulu maka ngadawuh atanapi ngucap sahal abdu al fakiru anu fakir al mudtiru anu banget butuhna li rahmati rabbihi kana rahmat pangerana. Ieu abdi Allah tanya eta anwal alimi anu maha banget uningana al khabiri anu banget waspadana. Likasroti taksiri karena loba pisan gagabahna wal masawi jeung pirang-pirang kagorenganana. Abdul Mu'ti nyaeta Abdul Abdul Mu'ti jenenganana Muhammadun tegasna Muhammad Nawawiyun anu bangsa Nawawi. Ibnu Umar nyaeta putra tegasna Umar al-Jawiyu anu bangsa orang Jawi. Asy-Syafi'iyu anu bangsa Imam Syafi'i naonana madhaban madhabna. Al-Bantaniyu orang Banten naonana iklaman pajajahanana. Atanariyu orang taneuh atawa naon bangsa wilayah Tanari naonana mangsaan tumpah darahna tempat kalahirana wadaron jeung daerahna tanapi bumi nanya. Goparo moga ngahampura sa Allah Gusti Allah dunubahu kana pirang-pirang dosana itu Muhammad Nawawi wasataro jeung muga nutupan Gusti Allah pidaroeni di dunia sareng di akhirat. Uyubahu kana pirang-pirang kagorenganana tanapi dosana itu Muhammad Nawawi. Hadihi ariyanu hadirina hate takyidatun eta pirang-pirang tulisan napi antun
anu mangpaat insya'a lamun ngerasakeun saha Allah Gusti Allah Ta'ala anu maha luhur Allah ala mukhtasori kana kitab anu diringkas al mulaqabi anu di ngaranan bisa pinati naja ku ngaran kitab sapinatu naja fi usuluddin dina meratelakeun pirang-pirang asalna agama wal fikhi jeung ilmu fikih li syaihi nyaeta kagungan Syekh al alim anu alim ari alim teh nu seueur ilmuna al fadil anu utama tanapi anu unggul Salim ibni Samiri nyaeta Salim putra tegasna Sumair al-Hadrami anu bangsa Hadrami naonana iklaman pajajahanana wal Batawi jeung di Batawi naonana wapatna ieu Syekh Salim Sumair al-Hadrami nawaro muga nyaangan sa Allah Gusti Allah dari hafu kana nawaro muga nyaangan sa Allah Gusti Allah dari hahu kana pakuburana Yese Salim tutimu nyampurnakeun itu takyid masa ilahu kana pirang-pirang masalah itu muhtasar watapuku jeung mecatkeun ieu takyidah muskilahu kana hesena ieu muhtasar watupasilu jeung meretelakeun ieu takyidah mujmalahu kana mujmalna itu muhtasar wada'tuha ngarang sim abdi ha kana ieu takyidah litakuna supaya aya ieu takyidah tadkiratan eta jadi pitutur linapsi pikeun awak sorangan atawa pikeun diri abdi walil qasirina jeung kanu ponok pikiranana kabeh misli saumpamana abdi min abgoi jinsi bari tetep tina pirang-pirang anak jenis abdi wasametu jeung ngaranan sim abdi ha kana itu takyidah kasifata saja kana kitab kasifatu saja pisarhi sapinati naja dina kitab sapinatu naja wa audahtuhu jeung meretelakeun abdi kana ieu kana itu kitab bitarojimi kalawan pirang-pirang tarjamah bil pasli kalawan pasal wa ghairihi jeung liyana itu pasal iktidaan karena turut bi kitabillahi kana kitab Allah Ta'ala anu maha luhur Allah pikaunihi dina kabuktiana ieu kitabullah mutarajjaman eta anu ditarjamahkeun mufasalan tur anu dipisah-pisah suwaron sasuroh wali anahu jeung karana saenyana tarjim bil pasli abasu eta leuwih ngajurung ala darsi kana maca atawa ngadaras watahsili jeung ngahasilkeun minhu tina itu mutarajim wa akhamtu jeung ngabuskeun kuring fihi dina ieu kitab pasal syami kana pasal puasa insya'a lamun ngeresakeun saha Allahu Ta'ala Gusti Allah Ta'ala liyazida supaya tambah-tambah naon anakmu kamangpaatanana alal awami ka pirang-pirang jalma anu kurang pinter bodoh atau bi'aunillahi kalawan pitulung Allah Ta'ala Allah ternyata al-maliki anu ngarajaan al-alami anu banget uningana waja'al tuhu jeung ngajadikeun sim abdi hu kana itu kitab
kahai atil matni kana seperti tingkah namatan ma'asyarhi sarta sarahna pi musabakati dina pada pacorokna liwafiko supaya ngakuran naonana suratul par'i rupana cabang atau wadahan suratal asli kana rupana asal atau anu gaduhna nyaeta kitab Safinatun Najah. Pain nasarto muropakoti maka sanyana syarat nareurejengan al muwapakotu eta silih akuran. Jadi mana suratal mana pa inna sarto muropakoti karena syarat nareurejengan al muwapakotu eta silih akuran. Nas'alu nyuhunkeun sim abdi sadayanahu ka Gusti Allah subhanahu ma suci Gusti Allah tabaraka maha berkah Allah wa ta'ala jeung maha luhur Allah ayu inana kana yen nulungan Allah ka urang sadayana ala ikmaliha kana nyampurnakeunana itu takyidah wa yusayyiru jeung muga ngagampangkeun Allah al asbaba kana pirang-pirang sabab tititahiha dina ngamimitian itu takyidah wah titahniha jeung panungtunganana itu takyidah wa majeng perkara hamalani wa ma hamalani jeung henteu ngajurung kasim abdi ala jam'iha kana ngumpulkeunana itu takyidah illa roja'u angin naon roja'u ngarep dakwati rojulin kana duana hiji lalaki dakwati rojulin kana duana hiji lalaki solihin anu soleh yang tapi anu ngalap manfaat itu si rojul minha tina itu takyidah bimas'alatin kalawan hiji masalah paya uduh maka balik naon naf'uha itu manfaatna itu masalah laya kasim abdi pikobrihi dina kuburan abdi lihadisin karena ayah hadis idamata di mana-mana pupus atau maut saha ibnu Adam anak Adam rek ababerek lalaki sarwa in koto maka pegat naon amaluhu amalna itu anak Adam illa min salasin angin tina tilu perkara sodakotin kahijina eta sodakoh jariyatin anu wacor au ilmin atawa ilmu yang tapa'u anu dimangpaatkeun naon bihi ieu ilmu awaladin solihin atawa budak anu soleh yadu anu ngadoakeun ieu walad lahu ka ibnu Adam wa ana jeung ari abdi wa in kuntu jeung sanajan aya sim abdi lastu eta lain abdi ahlan eta ahli lihadasa ni kana ieu kalakuan nyarahan kita bisa pina wal hali jeung tingkahna nyarahan qasadu eta ngamaksud atawa najasim abdi atasabuhu kana nyarupaan birrijali ka pirang-pirang ulama anu jarago
li apuja karena supaya bagja sim abdi bisoh bati kurerejenganana sim abdi iyahum ka itu rijal. 5 karena perkara waroda anu kawarid ieu ma bil khobari dina hadis man tasabba biqaumin fahuwa minhum man sahajal mata sabaha anu nyarupaan ieu man biqaumin kahiji kaum fahuwa maka ari ieu man minhum eta setengahna atawa baladna itu kaum wa aradtu jeung ngarep sim abdi al gauso kana teteleuman pi mahabbatihi dinamika resepna itu pi mahabbatihim dinamika cintana itu rijal liah suro supaya kumpul atau supaya dikumpulkan sim abdi ma'ahum saratana itu rijal li hadisin karena ayah li hadis Bukhari karena ayah hadis Bukhari yuhsaru bakal dikumpulkan saham almar'u jalma ma'aman ahabba sarata jalma anu mikaresep ieu si man wayan bagi jeung peryogi liman kajalma wafako anu ningali ieu si man ala hapwatin kana kasalahan ayusliha kana jen ngabenarkeun ieu si man hak kana itu hapwah ba'da ta'amuli dina sabada mikir-mikir heula nas'alu nyuhunkeun abdi sadaya atau orang sadaya Allah ka Gusti Allah Ta'ala anu malur Allah ayubdila kana yen ngaganti Allah halana kana tinggal orang sadayana ila asani ahwali kana pangalus-alusna pirang-pirang tingkah wa ayyaj'alana jeung yen muga ngajadikeun Allah ka orang sadayana miman ti jalma tas'a anu ngajalankeun atawa anu mapai-mapai saha anasu jalma-jalma ilaihi ka eta man li ahdil ilmi pikeun nyokot kana ilmu lali hudu di dunya lain pikeun ngarah bagian tina dunya alpaniati dunya tanya eta anu pana anu ruksak wa ayyum ti ana jeung moga maparinan nikmat Allah ka urang sadayana binadri kalawan bisa ningali ila wajhihi kana zatna Allah al-karimi anu mulia bidaril bakiyati di daerah atau di tempat al-bakiyati anu langgeng nyatana akhirat. Jadi sakitu bae dina pertemuan anu ayeuna insyaallah urang lajengkeun deui dina Jumaat anu payun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa'a wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.